Tak jauh ka dia ek nanya kena bisi siapa penasaran naon mata kesenean awe teh bisi ieu mah nya bisi aya nu ti sisi teh gigir. Auna naonan. Oke lah ku aing diomong kenapa moal ngarti da sia mah nyiapkeun can hayamna. Ieu. Ah sia mah kala kamoana cek aing hayam hideung. Heuda wetang kuraga tuh aing geus neangan ka itu ka dieu teh boleh aing mangi. Paduit teh lah sugana bisa tuh hayu. Wah, haha, gampang. Pancan dicaritakeun Gi. Nya. Naon ek naon kana di teh? Aya bah abdi garu rencangan da ting aya naonan dina beungeun teh nikah teh menangkeun awena. Bisi mah banyak bisi katempelan atau naon gitu kan sebangsanin makhluk halus. Urang cobi tarawang lah nya nyungkeun fotona. Iya bah. Naon lu kitu teh usum? Pop dong. Wah. Waduh. Berat ya berat. Berat kumaha bah? Didinya introvert-nya. Nya bahana terang. Ya katinggal tina tanganna gede sabelah. Nya gede sabelah teh sok angkat besi di rumah sambil lihat tutor bener tuh. Oh, nya bah. Nya cek aing ge naon alus jo diri mah bisa ketebak. Kira-kira masih aya harapan teu bah yang menang kena awewe? Bisa dong, suka naik nepi ka hayang spek Nisa Blackpink. Bisa aja abah mah. Nu penting mah di mah aya bah, teu kudu nu kalaritu lah. Gampang. Ya. Wih, geulis euy. Isukan ya kali jam 8 ulah kurang ulah leuwih jeung abah urang pangian. Tuh awena tuh. Bener bah eta bah. Mana teh percaya katunjukan si Zeus bah Oji nu sakali ngableduk langsung cair. Wah we atuh si teh panayang awelin sia. Nya tuh nya. Repeh banget bisa kan dengerin. Punten teteh bade tumaros anjing geulis. Iya, ada apa ya? Teteh Nadil ya? Iya. Ini teh Ajo kan ya? Mohon, pesulamingan tosan. Enggak, baru nyampe kok. Lah, nah make bisa real. Teu inget wae gitu apa? Mana ningali? Pantes dina tantannya pasti real tuh. Udah teu apal tuh aing mah. Nikah teu apal aplikasi kencan terbesar atau lain ek ngaprank meureun kieu mah urang nu kaprank. Ngadownloadna tina naon mana ieu? Dina bio si Ripirdus. Pantes. Lo bating nonton si Toto.